di salah centil ka lalaki mah kudu susu bade teh tubruk atau mah bade nubruk teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anu tari ngajawabna ugia singkening barokah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sudi gampangkeun rezekina. Amin. Panjang barokah umurna, sing gampang kabayar hutang, ini kali sekolah, kali, oke, mugia sing gampang ngalepaskeun nyawa. Nah hasil, hayang esek, nah, dina waktu nama urang sing digampangkeun dicabut nyawa. Amin. Ya, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Mohon. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin anu kusikul hormat, alhamdulillah bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi rahmatillah wa bi idznillah urang biasa silaturahmi di obat-obatan kajian pada bingung gitu dah siang mah udah apa nanya siang ya kira siang kieu lain apa teh meureun tadi si Pak Aki sate para semangan itu pakaian Parasman ya betul Parasman alhamdulillah masih kena jak nya sholat maghrib alhamdulillah tadi teh kuku nyebutkeun tadi nama sana urang teh nakaset dina kaset emang dina kaset hirup paling itu urangnya naon sebenarnya dina eta naon baheula mah CD najan bajakan oge nya can pernah ayeuna setelah dina Yusuf biasa we cek kepala cek
Body owner gitu. Kita kali di polototan. Sana naon cenah. Jadi alhamdulillah kita kan di depan sarang sepuh dari suka teh sahawe katanya dah gara cope dengan berjing terjelas oge. Oh dah butuh naga seluruhan kabeh. Berarti geus kolot kuatnya. Oh hebat. Nuhun Barasman sampai Akirasman. Nu para bayi teh berenang. Nah. Hadiran Icu pentingnya sana namanya teh oh tak oh iya oh Siti Sophia SPD putrana Bapak Dede wali bengkel sa Ibu Wiwin putra kaopatnya di Parasan teh leres Setiap Primanda. Oh, Setiap Primanda di mana itu? Cakat dia. Oh, tetap itunya. Alhamdulillah jodoh mau kita gini. Siban. Di keluarga Bapak Wibisono Jumbi Yoyo. Alhamdulillah Sakacana. Mata ngomong kemana harap teh ampurannya oke punten bisa kakek ka pangarsa Abah Haji Isa ayah mama punten mana oh nya pilih menuju ayah di dia palurah oke punten terus Ustad Otang Pak Budi seueur tadi teh pamit lepas pada pange karek dia nanti oh dah naon aing ka dieu teh nyaho teh arep we ieu ini tungguan mau kana sok ka dieu tah nya jadi lain pang nama bisi siga dagang uyah kagudangna punten ampun para leuting siga naon bisi disangka mamatahan non hayam mamatahan ngojai kamari depan heueuh kitunya terus urang lamun yang teka hati naon dia broken poe ayeuna da mana kita da soal mau urusan lain kiai lain boro-boro kata jadi kiai santri kiai hantu nah sorangan Pak seorang mah tukang seni ngandadah merenang teuing kumaha jadi lamun aya salah loba salahna batan benerna ulah nyalakeun soal nya salah ke wanita daerah terima mah urang ge di kita dahanas bukdok harga daerah teh beda aing urang mah bukdok harga masalah seni banyak bidana doang kudu dibelaan bener Pak bener teh urang dagang engkol nya aya nu meuli anu tawar Ungus lah, kurang sakit sembuh, Pak. Namun ternyata lu dibelinya kacang, aku mana? Benar tak? Iya tak gitu tak di barang mah. Dia mau menghapun teh. Pedagang, kayaknya dagang seni. Itu kita dia aneh sih. Aneh, terus dia makan. Mana lah? Jadi ternyata ayu ieu nama nu nitah nama partesan gitu abdi cenah ieu da urang kali di SMKI sarua meureunnan budak uing ge sarua di SMKI begitu oh mana we sudah geus ada tawar teh seniman si orang ngadu tawar rugi urang leres ya si orang urang malah gedang teh urang hoa
udah gitu yang murah Pandua alasan teh sok dua alasan teh alasan teh hiji deukeut mereka udah di ditu sawah dititipkeun cenah di sekolah di ditu bukan dua nu intina mah ieu panayaan sama tuh sohan sok rek jual rek jual beureun aya tuh kan kitu ini teh pan heula mangga rampung kapan mau gitu lah ini yang murahnya bisi loba salana batan bener nah yos turigen teh satu juta kita bisi mah bisi itu nggak usah gitu mesti tahu gitu nggak sih baik gitu mana asli di batan orang tinggal tapi usian apa nih mah itu benar gue itu naon sudah gitu tapi alhamdulillah bener ini terempatnya alhamdulillah kadir datang gitu nya intinya makan silaturahmi nya silaturahmi terus doakeun panganten Siti setia nya apa heuh ngai geus aya hiji anu Siti setia bener teh Siti setia didoakeun nya nah terus ini ngelayakeun loba kieu ieu loba kieu ieu hayang ka dieu teh pan acara teh pengajian cenanya pengajian tapi yang nanya ka dieu loba ka dieu teh nah penasaran ningali si orang eta urang ngaji penasaran ningali si orang apan pengaji juarana alhamdulillah sok sieun datang ka dieu ngan ukur penasaran ningali si Ohang dan nyar-nyar dicacapekeun atunya heuh mun muji mah bae mah suate cuma teh tungtungna teu ngadengekeun ngaji ka kasih karewas nah kade lain guna naon dah heudak eta sok ada urang mah cenah teu naon pada ieu we cenah penasaran ku nyata penasaran ku da geus aya soalna ka ciri meureun nya sok baralik yo ya insyaallah tuh rek bahas naon ieu di oh iya nya nikah nya jenanya bismillah menjadi sekarpati jatuh sangkan jadi pamuka rasa menjadi tara teh malati hati menjadi pangmat awarna kedas narama diwuwuh ku alhamdulillah menjadi pandung rambut takabur untuk oleh ucurna badan sakujur pangirit iri jeung dengki lupa beli tina hati panyingkah ria jeung sum'ah mukadang halangan jarelatna teja Al-Quran karena hati-hati urang sadaya salawat silang salam jadi dipangkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad ka para kulawargina karabatna sahabatna para pengikutna dugi ka urang-urang sadaya mugia urang tiasa kalelebean kakecetan syafaat di anjeunna engke di yaumul akhir ya robbal muga-muga dipilih kalimah kali dua syahadat bersumpah janji hamo lancar hiji udah tina tali gadang janji hamo silaben hok sinembah angin ka Gusti Maha Suci nyatana Allah Rabbul Izzati. Oke urang sami-sami bakal nyontoh tumut kan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad
Lu dibahas poe ieu insyaallah udah dibahas kabeh mah nya resep urang uyo ge salah diajar gitu naon nu diajarkeun nu diajarkeun maksudnya nu dipelajari ku urang teh da urang oge meureunnan salaku umat manusia anu gumelar di alam dunia teh kewajiban urang teh nyaeta diajar satungtung nyawa masih keneh di kandung badan diajar mah kudu wae tuluyan di antarana poe ieu oge meureunnan datang ka dieu teh rupa-rupa gitu sama ka teh ngamangpaatkeun waktu diajar ngamangpaatkeun waktu ya wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr demi mangsa namun demi mangsa demi mangsa satemana jalma aya dina aja sih demi mangsa atau demi waktu kurang satemana jalma aya dina rugi kunaon murid telaah Allah make jeung sumpah demi waktu gening lamun ditelaah mah salah sahiji makhluk dadamelan Allah nyaeta waktu eta teh makhluk anu taat kana parentahna ti mimiti diciptakeun pasti maju teu aya mundur terus sok emot-emot aya waktu nu mundur aya waktu nu mundur nah sucuprah lagi sok teh orang terus nada abi mah dasar mah teu kieu sih sabenerna mah hoyong ama da kitu tah nya ayeuna mah kieu da lain kitu tah kitu jeung kieu pan sok geus beda da teh tarina moal teh nulis anu nya nulis Siti tapi jadi setia hapus we tah hayang nama Siti tapi kan geus jadi kebayang kurang tong boroni tahun bulan minggu poe jam menit dalah detik anu karek kaliwat oge semua bisa dibalikan alhamdulillah aya teh rupa-rupa sanaman datang ka dieu ge terserah ngan meureun lamun ka dieu teh ngamangpaatkeun waktu sahade-hadena kumaha paniatan masing-masing nya ieu mah masing-masing nama meureun salah sahijina asal nama aya ningali si Ohang bener lain jujur we jujur eta mah aya nu muji
aya nu benci kasih ohang teu naon pek teh teuing atawa panasaran heuh ieu mah ngimang-ngimang banyak lu ka dieu keur batu ieu si sering urang tuh nu tadina salah saijina syukurin ge kasih ohang ka dieu teh salah saijina nya teh ngamanfaatkeun waktu uing poe ayeuna dipercaya ku nu hajat bikin ngomongkeun masalah aturan dari masalah gembleng agama mah tadi ge lain ustadun mah nya intina mah aturan atawa pengalaman naon wae nu aya di siohang nu kapanggih insyaallah ditepikeun poe ieu atau penting ieu itu ya supaya ieu bisa we bisa ditelaah ku panganten heula atau jeung urang-urang ayeuna waktu panganten oge meureunan ieu teh tah ieu teh salah saijina lamun lain waktuna mah lain takdirna mah poe ieu ge moal babarengan si ohang oge mun lain waktuna mah ditaktukeun ku Allah moal bisa lebih ka dieu mun lain waktuna mah tetepat nya lain waktuna ku Allah di dina mah ieu cai ge ieu dan moal beak-beak lamun teu diinu mah tambah nu Ustaz pilih-pilih itu. Jadi demi waktu kata mana jamaah ayah dina rugi. Kumaha berarti sabalikna beureunan Allah marentahkeun atawa ngaharepkeun manusia di alam dunia teh supaya boga kauntungan supaya untung lain untung ngamangpaatkeun waktu panganten ayeuna nu tadina meureun takeun mimiti mah da itu meureun pinasih ujinya cek si Astia teh saya kawan anak meureun ya mah oh iya tak sih seorangnya ternyata tung ayeuna malah beureun kana WA beureun nya dina WA meureun ieu mah dina WA oh hai euy si horeng bapana nu ngajawab jadi Pak najan sabarana apa baheula cek aturan sabarana nya cek aturan disebutkeun bobogohan teh teu beunang nu alus mah geus kawin atawa geus nikah kakara bobogohan tapi beureun ku perkembangan zaman lain intina beunang ayeuna mah teh silih kenal saling kenal paratipan dirinya teh silih puji silih rayu rayunya aya nyebut ayang nyebut embeb aya nya ieu mah aya yakin aya nu nyebut embeb aya nu ayang aya nu nyebut naon jadinya oh bener penasaran mah tah ketika rek ngahijikeun dua hate tah ieu nu hese teh kitu dimanfaatkeun panteu dititipkeun geus waktu nama geuningan der we tina silih puji neng kumaha da mang ada mang
asing kan nyucuk ide nama gitu langsung lamun amak ya lamun amak lagi sebenarnya aman lagi gitu wae teu satia ka abdi teh nih sok gitu wae bucik curi udah langsung itu kebayang tuh juga langsung karap nama kekasihku percayalah padaku sayang. Aduh, jadi ya jangan cina jangan sih anak itu ini amak keren ngerasa gedeng anak bener di dia diri sebenarnya copet ditinggali ini sama banget laki budak ya hasilnya manfaatkan waktu nah bener teh hari waktu na tepat mah eta setia ka Siti kayak mana itu pahannya teh tapi kok bener kayak iya yang setia iya Siti ya terbaik dari nama itu yang iringan gitu imam jadi makmum alhamdulillah doakan ya kurangnya menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin. Tah supaya terugi manfaatkan waktu sabener-benerna ya jeung Siti kebayang tidak baheula berenang nganter lagi dari ieu mah tadi pakai ke bobogohan we sirih rayu teo sirih naon gitu oh kabayang ngarayuna teh geus pokona mah pajar teh sampai ku cinta mapai jalan sakapak ngajuk ka hiji lembur untuk karasa capek deh dah capek na sabab ayah dudi teang sahan di teang Siti mawar bodas so duh celak korek luhur kurang itu bener oh hujan kunang payung wae kunang obor atau baterai enunya atau HP gitu gue eta ge nu alus kabehna bener teh nu untung nama sekurang ya ini lu sekurang mas tadi karena itu sekurang sok demi naon teh demi cintaku padamu ku ikut denganmu biarpun harus berkorban jiwa dan raga. Ampun, eta kelap boro-boro tak kelap apa henteu aya mie ngayot henteu kusin cokot ke Bandung. Apa ngalepak mie ayam tawaran mie ayam bakso naon ieu pokona aing mah hayang ujuna ka itu anu teh aing mah modal itu ge bener kan tapi kan ngalitasan kana naon kana jembatan geus ieu ge atuh buk gitu atau geus aya atoh anu longsor hari demi cinta tapi kok baju mah hayang teh pan kabeh kan lagu Bola dunia biru tiada yang mengganggu. Oh sungguh, oh na awannya kepikir, warna awanan, luar ketengah jis. Hatinya baru karena kumaha deh.
Keur bobogohan mah sekali ciptakeun itu dina ieu teh. Bu, naon eta? Manuri. Kamu lain gangguan ge. Ya. Ngamanfaatkeun keun bae ku hayalan aing ngahayal mah meunang da meunang rayuan itu Layuan teh salah saya di hayalan da can aku kalaksanakeun mah. Nya, dina ngalaksanakeun age terlaksana. Alhamdulillah. syukur oh alhamdulillah geuningan pati turun resik naik aduh setia turun sipina naik Amplop kowe. bener engkaulah detak jantungku Allah mengalir dalam hatiku bener itu dah engkau jawaban doa-doaku Tuhan membawamu menjadi takdirku dikawinkan. Alhamdulillah. Ya, aduh. Jawabannya musim hujan ya. Ada musim hujan teh ada cerak deui nya. Bangan teh mah salah. Bener gitu. Mana tuh? Cai hujan. Da kowe mikiran kemana wae sih? Tulang geras wae geura teu. Ceuceuk segitu wae, yey. Tadi ngomong kadengeng. Sok ngobrolkeun ieu, ngomong emang hese ngalungitkeun gibah teh. Tapi cika tuh sehingga kalau umur kumaha kan ngobrolkeun batur. Nya urang kitu maot. Urang kieu. Tong sukudan. Turikeun ayatnya. Keun wae lah ieu mah. Alhamdulillah. Kita diantaranya ngamanfaatkeun waktu supaya ulah rugi. Alhamdulillah beneran nu bieu contoh kauntungan anu di poe ieu nu kalaksanakeun ku panganten. Alhamdulillah ku ngamanfaatkeun waktu sabener-benerna perjuangan sabener-benerna nepi ka mental ieu inti pihak keluarga ayeuna ngahiji ngajatuh rame tah ngan pedah lamun kasadinya ge pan dituluykeun kecuali iwal anu iman tadi berarti lamun nu iman mah ngamangpaatkeun waktuna teh bener-bener dibarengan ku amal soleh lain tadi muku nu tadina janji da geus rumah tangga mah boro-boro janji nu tadi bobogohan teh tah poe ieu poe ayeuna geus ikrar ngajatuh keramik teh henteu nya da janji nu tadi teh ulah nginget deui lah kalaksanakeun syukur henteu kitu nanaon ulah kene memperkeruh beres apa Bu aya tuh baheula janji sore anu dan geus hiji mah panyaho tong borori nu alusna nu gorengna ge nyaho daya tengah peuting leuwas atuh
si Horeng ngutari no kasep atau ganteng cek siti cek ganteng buah mungkin mah ke saya mah ciri ya punta emang kabe cetok ke kabe nya tadi di kamarkeun ganteng kasep gitu tapi geus sare aya nyaho pan harita mah ayeuna mangke mah nyaho digireun ka ieu sare salakina lu tadi buka pagoda teh gini dibayangkeun ke kasep murajat teh kunaon luas bisi nya nah sayang kieu bener kan coba dibayangkeun jeung tadi jeung janji atau hayalan namanya lamun ulah tangga teh bakal ngeunah boro-boro ngeunah eta saregeun ka bingung biasa mah da usaha kitu eta tuh berarti naon tah kumaha carana tarik teh bakal kahapus dengan cinta tunggukeun cinta sabener-bener nama geus rumah tangga hayalan deui di rumah tangga mah sabenerna mah kenyataan sih kenyataan ngan kade mun kitu teh heukeum mah kitu kudu disimpen dina jero hate oh ini saya jadi teh kitu cek artinya teh nah oke orang teh kitu ya Allah beureum ulah diomongkeun rumah tapi dah yakin lah ibu ieu mah moal lah no ieu mah ibu-ibu biasanya udah bahagia mah ku budak ditanya ki senya-nya mah tuh itu bapak mah tuh nih bener make pakaian teh dengan teu rasa dosa ya teh ngabongkar aing sorangan aing ngabak bekungkit teh gara-gara bapak sia ujung ieu rek ngaladangan oge ujung hamok-hamokan nyen angun ge yuk koyo laju kan tuh ujung budak nanya budak masih nyaho jadi budak mah orang tengah artinya macam nih bapak kemana nih lah neng bukan selama ini bapak sekali datang yang angun tuh buat bohong nih itu loh kue mak ini mak golo eta mak nah baik meh nurut bapak siap kesehatan udah ajak ngobrol teh sahapan budak mah budak duaan wah budak ngomongin bela ka bapana nya ayam gitu dia ayah wah ayah buah di dia buahnya sedengkeun naon nu dipihara lu halus dar awewe mah lu dipihara lain dipihara lu dikurukeun teh ukur ngabdi nah ngabdi barjeng eta teh dititipkeun keur ngabebenah akhlak manusia di alam dunia dina riwayat Kangjeng Nabi kantos nyangem ngadawuh nu dititipkeun teh aya kieu eta ummati nu kadua as-shalah salatna nu katilu an-nisa itakun nisa nu dititipkeun teh awewe
awewe kade awewe nah berarti kade sementara lalaki ayat-ayatna ari jalu koma wawuna aya alanis jadi pemimpin ti awewe nah berarti mereka itu nyambung berarti si awewe kudu naon hartina kudu ngabdi lalaki kudu bisa merek sagala rupana tak kadang kala meureunan rupa-rupa rek kawin teh ngukur da bogoh we kasih eta begitu teh nyaho isu pake itu bakal kumaha emang eta teh nyaho bakal kumaha mah ngan meureunan ari make dasar mah dasar agama dasar keimanan paling teringatan aina najan sekali ukur sekali dibanding saja meureunnya saja atau 2 jam atau sapoe atau sehari pernah ngalaman ijab kabul nya ngalaksanakeun sunah nabi ngan meureunan piraku teuing da mah aya nu kitu sanajan aya we nya sabaraha persen dekati teh ngan tidinya teh bertanggung jawab beda antara kerja soranganan jeung luar bagi cekasan heuda aya kahayang istri salehah ari lalakina teu bisa nyontokeun teu bisa nitah teu bisa kumaha pandai heuda kahayang nya udah ku ngarayu ongkoh beunang ngarayu ongkoh tapi minta ongkoh beunangnya dina lagu nanti sebenarnya lagi kawewena langsung kira setiap keindahan pasti lah gitu kan diinteng-teng yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Jadi anu boga istri nah boga sebutan isi salehah teh meureun dikumaha meureun cek dina ieu teh isi salehah teh ditulikeun nya anu boga keimanan anu bener-bener katakwaan anu bener-bener nyoba ngabdina ka salaki insyaallah komo lalakina mere rezeki anu halal ngurus rezeki di dia oke lain gede jeung leutik itu tapi awewe lolobana karena leutik gede teh terkacil anggar leutik seuri da kerasa meunya da ningalina ka luhur wae eta mah geus karakter cenah geus karakter ongko geus karakter cek manehna sorangan tapi kan nyaho lolobana dari itu mah di itu ieu mah tadi dia mah beda jauh lah kitu we sarua meunang teu aya mah hayang disebut istri salehah geura kabayang ai insyaallah dah ieu mah contohnya aya udah ka pasea we moal poe moal balik pasea baik pas ya, teka hati, tinggal kurang dijelma gitu. Rumah tangga kedua, leung teu kadenge mah kadenge. Ngapoe. Si horeng meureun ditinggalikeun teh. Eta tiap jadi si awewe na teh ternyata
lain penyakit dan batura tekahan we pokoknya mah pan teu meunang ngaluhuran sora lalaki teh teu meunang kadenya ya bisa di dieu gitu tapi anuannya mana udah mah dah main mah tuh di dieu mah kabayang teh da kudu mah ieu mah nya inu anu kan ieu hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Artinya hiburan dia mereka sih tadi ya kieu. Lamun bener-bener mah nu boga keimanan mah pasti jadi hiburan tapi lamun teu boga iman, teu boga keimanan kabayang. Datang salaki teh. Assalamualaikum. Salam. Neng, ayah mata kaya, mata kaya oke ayah di jero. Kajero we. Orang teh ini pangguakeun. Aduh, ai. Buka heuh dalalkeun kumaha rumasa benernya keur mah rumasa deui. Usaha poe harita eueuh, geuh hasilna. Nu kudu mawa 100.000 ngan untuk mawa 10.000. Gede rumah pisan keur mah awewe naon. Ngalawihan pisan ya kandet bisa kandet. Tete kubu gua tuh mah. Di mana sate? Oh, ya toko salaki. Di mana sate? Kosim. Ayah kosim dia, ayah kosim dia. Lain kosim dia. Kosim mah kosim orang Amerika ya. Wah, yung nih, sini. Di mana wa? Di mana wa? Saya Rasman. Pak. Ayo satu. Kubalah geus saya Rasman itu lain Rasman tukang usut lain. Geus kosim lah, geus kosim. Di mana wa? Sim. Disamperkeun teh ja ieu mah lain. Keur masyarakat kitu gak disamperkeun tinggal teh. Ieu mah ya Allah. Bubuk cabigwi. Koyo di dieu. Moe kan. Tali kutan pegat hiji. Pakai panik. Dia kerokan, tapak kerokan. Geus eueuh pilih-pilih keur mah nya jauh bau bawang nih, bau-bau. Oh, kerok. Dipikir-pikir sok. Betah kumaha eta lalaki. Sampai dah meureun manehna buka karungasaan. Kieu we sini. Kumaha atuh. Oh, dari lain teh mah boleh dikitu-kitu mana harga diri si lalaki teh. Ya, ini jampura we, ya kumaha atuh. Hah, Kaneng. Di mana sih ini bau opan? Wah, tukang musik gue. Benar lain. Si ini. Wah, Kaneng sia. Ajang musik aya sia teh. Ajang yo, eta kasalahin ka sia, selalu banyak. Ini urang mana geus sia. Asa naonnya? Heuh atuh. Siga naonnya nih, siga kawin jeung astana. Banyak lalaki kieu awewe. Banyak astana teh. Nu sari mah punten jadi ngalangku. Sieuna gitu. Aduh ampun. Kalila-lila mah berada jodoh tuluy mah kumaha teh? Kabayang tuh. Bakal ngamuk ke si lalaki itu sababna keur mah teu rumasa teu rumasa musut sidis aing teh kana kieu teh kapasan ngabantuan tukang eupan heueuh panyieunkeun aya nu ieu nyieunkeun meureun imah meureun teh panyieunkeun di bulan 10.000
gitu ya ayahnya. Coba untuk boga iman mah gitu teh. Tapi coba nu boga iman ya. Punten bisi ieu mah supadeto kurang atawa telat. Tuh bisa tuh kudu ngapki mah langsung. Aya awewe teh. Ai gitu. Kudu lama lamun datang. Dokter, assalamualaikum. Langsung cengkak, kenang oke cengkak rapikeun. Asli rapi. Ai panggil salaki kudu kumaha? Da ieu nya kaseri cai oge. Ka dieu malah keuit strik teh. Bener teh? Hareupeun salah. Geus tong pangulikeun Pak. Pusing ieu mah. Apaan? Gak beli sini selaki, sadar. Ayo beli sini selaki. Bener aku di iya ke, di lipstick, di wadah, di nusakarwan. Untung tukang ojek. Oh, di sana tukang ojek, weh. Harus bersalaki di hari, di hari. Saya ini benar deh, benar deh. Tapi kayak saya itu sabar salah kemae dah salaki urang kemae padahal eta teh yang salaki buku jang manehna oge meunang teh jeung awewe teh meunang koin mun koin teh mah bakal nambahan kanyaahna si salaki gitu nu ieu mah tuh teh dibuas teh kada nama nunggu itu nunggu lamun salaki rek datang teh enak kenai pokoknya mah sapoe dipanggil jadi asa kumaha aku kitu kuduna gimana kenai mah hayalan lahnya dah eueuran kitu ayeuna yakin aing mah hese eueuh nah keun bae eta mah untung jang sorangan demi teu teu dan datang teh assalamualaikum waalaikumsalam mulai pantau ya sekedar tolong kalaban langsung kemai bau oli habis ngalabang dia nak kemana tuh mana ini kalian langsung belum ada awewe nu bener mah sekedar atau atas dia sendiri mana kantong kantong besi natena kantong kantong besi natena kunci obeng serang apa itu bengkel bedakan bahaya baca alat bikin gemakan pamajikanana bener cokot kotor oge justru bersihan langsung bawa ke api ieu simpan apa cantik jadi mau makan sepatu pamukakeun tali sepatu lamun teu naon langsung tawaran gitu langsung mah daerah ku ibunya gelenyu oge pagi itu di dulu atuh gitu langsung ditanya langsung awewe ngadep anak nyating geus capek nih bade minum oli teh bade susu nah air gitu deh nyaan ieu mah ieu da awal kudu di sana centil ka lalaki mah kudu susu bade teh tubruk atau nanti bade nubruk teteh itu tawaran langsung taruh saja banyak rasanya gitu kudu namanya teh hatinya menangkeun tuh sakit tuh aja jadi hiburan nu boga iman ngomong bagian teh talina oh iya teh teu boga duit tadi sasarua nu 10.000 teh ya Allah, rumah
ningali kitu mah pan nih punten dinten ieu mah aa teh mun gaduh sakieu nu boga iman mah moal nyerentang tiga kaki geus ti masa teh musim alhamdulillah aa tos damel nu sanya-nyana usaha ti isuk judul nepi ka sore jeder aya namung sakieu doa enjing pageto mah langkung ti sakieu aya rezekina anu langkung tuh amin amin nuhun atuh kitu alhamdulillah pasti teh mah ieu yo eta ge kumaha nya oli teh geus kaya oli we geus kitu mah jadi oli teh rasa naon gitu tah itu oli teh itu hidung non dah itu kamu asa yakin teh yakin demi Allah komo lang Gus Lila rumah tangga ibu tanya ibu teh ya sana ibu sana ini pada deh kebayang ibu lagi hiji mangsa ini udah kusuara deh ibu tuh buku hiji mangsa kan biasa ambulan itu biasa tapi hiji mangsa ibu si bapak teh can balik sama si bapak can balik tapi aya gitu atau kieu bapak balik ngan bapak biasanya tanak bebersih lebih ke bersih bisa susumitan biasanya bau oli poe harita ieu bakal curiga wallahi bener teh pasti curiga geus di mana nya sareng aing ini sareng Allah hati nak jadi kumaha kebiasaan nu tadi oge tadi nun biasana eueuh kerek jaya nu kerek terus si mangsa ke kerek diteteangan pasti si aku naon lu cari gua kieu pasti teh komo tadi asal apa resep jadi asal musik kan tuh aduh begitu rasanya jangan kalau mereka nih ya pan kerek oke gitu kerek gitu langsung teh si ayo nu ieu mah nya jadi hiburan ke siapa teh nah siapa teh gitu hiburan lah tong pakai riweuh batu sare pan supaya ieu teh geuna kitu makanan kalau dibikin ribet ngan kade ulah kekikieuan udah salaki udah langsung